Nabiyuna lamirun naibaladun abarrafi qolila min huwalana. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeranna Maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia? Sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok, bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae blon meureun. Tobat, asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat. Eta tah. Ulah. Ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya, terutama maling lah. Sana aing mal di hampura deuk maling di bae. Eta blon da jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus tiala. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun kurbah heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji, abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban. Bahwa nyana boga pangeran ngaran Allah, nyana keur menta hampura ka Allah. Aing teh ya cak Gusti Allah. Berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur. Geus, hei hamba kaula, kaula ngahampura ka anjeun. Geus, dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana diampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siap keur menta hampura ka dihampura kuari. Geus. Salamet. Malam Kemis judi deui. Aduh, cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui. Ah, tetep aing memang tugas nulisan bae. Nulisan bae nya mah tuh. Tetep bae 10 kali maksiat, 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat, 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jayet menta hampura. Dihampura ku ulah deui nya. 2 kali nyieun. Sia kabarieun salah kuari salah deui bae. Teu hampura deui kudu hampura. Geus awas tah, nista maja tinggal hiji deui sia. Awas ya, geus maja sia ieu. Kadituna tinggal ka mana eta tas maja? Aduh,
barang nyian salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya indet sia eueuh hampura urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai dua mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salah amat. Dak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal kos gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 sana. Eleh, kotok ngileungleup. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah ngemaehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae
Gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis tanah teangan seukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae. Nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda, moal mawa sepeda aing geus. Eta, wah kabelah dieuna, wah mari di motor. Belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Oi, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu, wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung pura iya aya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cak lagi buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sekarang. Ali Sadikin. Oh, ulah naing jeung sia mah. Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh benar. Tapi di alam, sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategisna. Di daerah Gondrong, Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa. Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi. Sugih Pak Muhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita. Nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab kuari geus tarusah aya incuna kuari nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi teu otak pikir tah nyana nu di sidang anak lo ngeuna anak mah bakal di sidang deui bae sarua bae
namun perjalanan teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuhnya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fawqa ibadi lenser suarto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar ji ulah dikira macam-macam ku ari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti janggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi di matak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fawqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fawqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gadoa ajang bangsa jeung umatnya ngagakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah mantak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fawqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah
turun tina jabatan anak langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngebuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibad itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fawqa ibad asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya teh mah ditorekeun ku Gusti nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya ieu irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya urang manang Gusti wa huwal qahiru fawqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah yehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak teh mah kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hak